laras atau apa itu? Semua nanti baheula ge can digenti eta we anger abdi mah. Cing nya abdi apa? Di mana abdi? We nya selira apa ka abdi? Abdi di mana? Di mana cing kuring? Di Amarta di kampung Tumaitis ya. Gusti. Somohon. Saha bapak kuring? Bapak Jente Semar. Naon pangna kuring apruk-aprukan neangan Arjuna. Nya somohon aki pahapanita. Naon deui? Layang jamu sekali musada. Aduh. Singa coba ke percaya we abdi kasalira di sini. Ngan teu bohong tibatan anjeun. Teu bohong tibatan anjeun. Nah ai nyaho mah make nanyakeun atuh tadi ka abdi. Nyaho mah kangaran abdi pokok yang ngaranna mah nanyakeun heula. Kitu sote ngadoja we kaula mah. Maka di doja masih nanti kukur kuring teh. Ampura. Benernya, eta pisan jangan ke abdi teh sih. Nanging dirasan dieu abdi teh tadi oge parantos disangemkeun abdi teh katari ku kasauran salira. Minaan bag-bagan agama nya. Margi di limur abdi teh recet jelema teh sing seueur nu pasea. Dilantarankeun tina perbut paham. Contohna tina perkawis kuyup kumaha aya nu nyaurkeun kuyup teh haram aya oge nu nyaurkeun henteu tah kumaha cing pamadegan salira panita sae kuyup teh haram nya teh ai maneh beuki teu nya teh henteu ulah haram. Jadi haram. Kumaha abdi mah asam pek bae da teu haram. Nah, ai ka abdi nyebutkeun teu haram, ai ka pulanceuk nyebutkeun haram. Ai maneh beuki teu? Nya tah henteu abdi mah ulah haram. Ai abdi beuki pek bae da teu haram. Jadi beuki haram sa teh lamun teu beuki ulah teu beuki mah. Ai di tahun maneh loba keneh belut. Belut loba keneh teu. Seueur di sawah. Dah beakeun heula belut ku maneh. Kene mana geus eueuh belut hiji-hiji acan kakara keuyeub hanca. Lu si panita teh euy. Tapi bener keuyeub teh haram, bener. Naonana kalakuanana. Kalakuanana, nah kumaha kalakuan keuyeub? Ieu. Ari keuyeub teh sok ngorowotan galeng pikamekeun boga sawah. Jadi lamun jelema nampo galeng leuwih teuing tina batas batur teh teh lain laku jelema tapi laku keuyeub nu kitu. Kitu haram teh. Hai adim. We. Nya cekuring oge. Rajumnya na atuh. Ai keuyeub teh panonna ka hareup ai leumpangna ka gigir. Teu beda ti jelema ayeuna. Init ka panglalajoan, ai panon kana panglalajoan, ai leungeun guruyam gerayam kana bujur batur tah keuyeub nu kitu ge. Keuyeupkeun. Panginten pami kitu mah sih. Teu beda ti jelema ayeuna ai nyemah ka pangeran, ai ibadah ka pangeran, ai laku lampah dengki wae ka sasama. Tah teh teu beda ti keuyeub tanu kitu. Nya euy. Seueur di tan abdi kitu teh. Daun anu kitu teh. Jiga nu nya, jiga nu heueuh. Kabatur kudu dek kitu, kabatur kudu dek kieu, kabatur kudu dek jakat, kabatur kudu dek fitrah. Ari manehna ngaraguan pamane batur kadang-kadang nu ngomongna. Seueur di abdi kitu teh. Tah ulah nepi ka kitu urang mah. Hiji manusia anu dimulyakeun ku Gustina ulah nepi ka babak kitu. Kahartos pisan pangresa. Muji abdi ka salira, muji kumaha? Salira teh sasat pangawakan teh punten. Daun pangawakan salira teh buta. Ye. Ai mun teu na pangeran ka manusia mah teu disandarkeun kana rupa jeung pangkat. Tapi gumantung kana kabersihan hati. Si anu atina bersih
didinya bakal pinangih jeung kanikmatan jeung kasenangan. Sabab ai buta teh rupa-rupa. Cuk urang Cianjur teh mah geuning. Aya buta baheula, aya buta ayeuna, buta syariat, buta hakikat. Kumaha ai buta baheula? Kumaha teh buta baheula teh? Ai buta baheula mah jangkung gede huntuan kahakananana jelema. Ai buta ayeuna mah jangkung gede soteh kajahatanana. Ai kahakananana kesang batur. Daek meres, daek korupsi, daek ngarentenkeun. Ngarah-ngarina hayang untung aing teu batur. Kasenanganana disaluhureun penderitaan jelema lian. Iya, betul. Jadi orang itu mencari kesenangannya di atas penderitaan orang lain. Ya. Syumun kahartos.